warahmatullahi wabarakatuh. Makan kerupuk kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamane musik. Barangkali sareng beas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji sedherek syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos panas ibu tadi mah panas sana ieu. Sok sanaos ieu batunya. Mudah-mudahan kurang sing dipasihan rahmat Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu atas rahmat Allah. Itu kodok Allah kurang biasa ngariup. Dan lamun dipasihan rahmat sareng ridho Allah mah kurang teh dibasang kodok Allah mah kurang teh biasakan ieu. Nya itu geus takdir Allah kurang bisa ngajalankeun tolabul ilmi. Mudah-mudahan we tolabul ilmi sing tambah-tambah kasaean ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap sholawat miwah salam kurang curahkeun bae ka panutan kurang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana anu pribados teh hormat dina surah Al-Mu'minun nya orang ngabahas surah Al-Mu'minun urang kurokeun heula we nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Shadaqallahul azim. Sekarang Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
di ieu bener teh di Makkiyah, surat Makkiyah ya. Makkiyah teh di ieu benerna di diturunkeun teh di Makkiyah. Lamun aya Makkiyah tah eta teh surat anu diturunkeun di Makkah. Apa Makkah Bu? Apa? Sok salawatul lagu apa ya Sayyidi? Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jauh indallah innal musiina qad ja'u ilan biastaghfirunallah apa? Karunutan lagi apa? Apa pasti manunutan namun tanya sama nutur rumah di pasien dia salawatin ieu merah dan can. Ibu mudah-mudahan nausan tadi nausan ibadah ka Gusti sholawat ka Rasul sehingga jantenkeun dua-duana jadi ibadah ke Gusti Allah. Tadi dia Bu dina surat Al-Mu'minun nerangkeun Gusti Allah ieu nya urang akan walau ala bil munafiq. Qad aflaha teman-teman ngajadikeun bagja, teman-teman jadi bagja. Saha al-mu'minuna jalma-jalma anu mu'min. Alladzina tegesna jalma-jalma hum ari ieu jalma-jalma fi sholatihim dina sholatna ieu jalma-jalma eta khoshiuna pirang-pirang anu arahu jalma-jalma anu atau mutawa diuna jalma-jalma anu tawadu ari tawadu teh anggap asor cek orang Sunda mah salat teh lain salat dengan dua jajar dan tawadu mah tara lain geus make pamara sampai ka didengengkeun ka mana buat keluarnya geus dari jero mah jadi masalah di lebat ngarunya tah di lebat ngawaan ararit da batu ge sarolat ibu nya kan ke dirinya sholatna masjid teh seueur geus ngaganggu jadi dosa atuh. Salat urang teh percuma jadi dosa karena ngaganggu batu. Pokoknya aya anu salat anu teu tawadhu mabu pasang ieu pada sorana halus. Dinaon kana teh dikaluarkeun geuning mah sampai ke beres kayaknya. Nah, anu kitu teh Bu jalma teu tawa Gusti Allah. Jadi anu teu ikhlas salat teh hayang naon? Kadenge Bu ya. Itu berarti genep ka Allah. Sabab jalma hayang kapuji, hayang pujieun, yen urang teh alus salat teh, pang alusna batur murah. Oh, mun sieu itu dan di masjid tas ada langreng rongkeun lah di masjid ini mau kalau luar ke amun ya Allah yang kami cik tawaku da batu ge sarwa nya di lebat teh pasang ke urang teh salat berjamaah teh lain jeung anu di luar jeung anu di dalam aya 4 jajar 2 jajar kadang turun di luar di lebat ulah sampai teh ngaganggu batur. Nah, jadi dosa lebar sholat teh. Mungkin jumpa tapi teu meunang nanaon ge kana meunang dosa. Pajarkeun teh si ahli Islam, harus sak Islam begitu teh si ahli Islam.
ngarusak peribadatan dina aya dina agama Islam. Ya. Jadi jelema anu menang bagja teh jelema mungkin anu dina salatna teh husu. Ari husu cek urang mah ibunya tidak jauh jeung bahasana anu ahli ibadah mah urang 0% menurutnya dari orang nanti nafas takbiratul ihram teh dina salat bu wa usul li fardhu arba rakaat mustaqbilan Ka'bah lillahi ta'ala sorangannya Allah niat dan salat teh dina nalika urang takbiratul niat abis salat lohor 4 rakaat baru lillah bar tadi urang mah pas Allahu Akbar teh brailleun naon Allahu kunci tadi teh anu ditinggal nane anu tinggal nuwuh teh ditangan teh nah ini dah salat teh urang tadi teh itu na di dia nah tapi beres salat teh terus mikiran kunci ya bener pas assalamualaikum teh bener ya ai urang mah ai usuk ke urang mah ibu dina nalika urang katinggalin salat urang muni asa hanyaka asa hanyelu asa dosa teh kumanya da eta geus keur urang kitu dulunya ai busuk kudu teu naon da urang mustahil aya salat ayeuna urang salat urang kudu dina naon komo awewe ayeuna nya zaman kiwari sing ngaladuit pikiran manteng ayeuna loba duit karena loba duit salat teh bisa kieu bisa kitu bener terus bener jadi jelema nu geus meula urang asaan elu acida lamun urang katinggalin salat eta husu mungkul urang kitu tapi hese husu teh anggar we pas Allahu Akbar teh tapi dagang aing lamun terbalik loba ieu loba ngahayal gitu. Jadi jelema anu menang non kabagjaan teh nya ngajadikeun bagja teh jelema anu husu dina teu katok katinggalkeun wae urang mah bu salat teh tok katinggalkeun diaca ai awewe pasti aya liburna nya aya saha aya tamu anu cibeung beureunya aya libur eta teh jadi naon ibu jadi ibadah keur awewe mah cibeung teh lamun naon lamun disyukuran terus punya jadi sakali deui bolak-balik ku aya naon ieu di naon diawali ku qad ai qad teh tahqiq ai tahqiq teh kemuatan ya kemuatan masuk kana ilmu dore artinya ke teman-teman nyapisan anu cek urang mah nya ngajadikeun naon bagja lamun jelema dina salat teh husu naon ieu dina apalah dihadian ngajadikeun ibu sing apa ieu teh mana abjah ieu teh mana abjah soirah ngajadikeun tak dina yaqulu abji'in alim ma'an insab tadiyatun soirwatun wa kasra tadi itu nama tamatkan ibu ibu ayeuna urang malikan kana naon bu kana tajwid saeutik cik ayeuna qad disebut naon qad apraha dina qad disebut naon pola ari pola teh sebagai bagian aya dua bagi ngaji pola naon sukro ingkang tuangan wae kaliji pola sukro anu kadua pola ku patokanna lamun aya huruf pola anu sabaraha bu anu dua anu genep hurufna aya sabaraha aya 5 tah diboga dina kutbo jadi kutbo jadi terus jim da ba
lapor polina eta baju di toko terbaik baju kamu dibeli kon disebutna kokolah naon sukro lah kokolah sukro karena huruf kokolah aya di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Nah, lamun aya kokolah di tungtung kalimat eta disebut kokolah seperti qul huwallahu ahad nya dari itu nya kokolah apa terus jadi jelema anu menang kajab teh waladina jeung jalma-jalma ari ieu jalma-jalma Allah anil lagwi tina non laga atunya tina perkara anu faedahna anu gaprahnya lagwi teh eta nu muriduna pirang-pirang jalma anu ngabalieun jadi lamun manggih perkara anu teu anu goreng meren anu gunana osok ngabalieun jadi lah kajauhan urang teh terus anil lagwi teh tina minal kalami tina ucapan ibu jadi minal kalami tina ucapan sok ayeuna urang teu karasa tina ucapan sok nyarikeun batu akibat naon ucapan-ucapan anu teu sapakodos jeung batu ngahina loba anu ngahina kaayaan warga atawa naon ngahina dina kaayaan tuh mimitina dina naon dina ngobrol so dina ngobrol mimitina mah ngobrol biasa ngaji di dieu bener kudu kadituna mah dina ngaji ari ka dieu we ngomongkeun curang teh disampaikeun deui da sabab si eta ngajak ngobrol kurang ka urang diadukeun jadi kasea eta nya tong dengan keparuh mah urang tong ngalaksana teruskeun Bu waladina jeung jama-jama umari waladina zakat kana zakat eta pailuna anu mega rawe dina sarana mah muadduna anu malalaya jadi banyak zakat pemlebar ibu urang teh buka duit 10 miliar misalkan aku kalamun mah urang teh buka duit 10 miliar eta duit teh kudu zakatana sabaraha Bu 2,5%. Lamun 1 miliar sabaraha 25 juta harus 20.000 25 juta keluar duit 25 juta pembijakan lamun 10 miliar sabaraha 250 juta aduh ya jelema-jelema miskin teh bisa ngebarung imahnya warga imah lamun jelema-jelema anu baleungan bisa mere mawe pangieunkeun lah setik nama bisa pangieunkeun imah we atunya teu kudu kabeh aya kalusan mah bisa di jalma we teu loba jelema oge nya di jalma bisa naon diperdekakeun ku urang alhamdulillah teruskeun cenah Bu jalma anu meunang kabanggaan teh jalma anu hiji salatna husu dua teu meunang lagu eta jadi teu meunang ngaya-ngaya anu teu pararuguh nya urang teh ngabalieun gitu terus jalma anu meunang kabagjaan teh nyaeta sok meunang aya tah beres we